karena gitunya komun abot-abot mah sugan kabarokahan kakaromahan kabarokahan ku manakib kakaromahan ku tuasa Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirruhu al aziz urang salami satahun dipaparinan kasayan ku Gusti Allah walaupun ke bakal menak sapar rebo akhir bulan sapar urang ngayakeun deui acara rebo kasanan supaya kasayan teh anu deuk disaring ku awon teh tiasa moblos itu tiasa moblos ulah ditewak ku awon. Memang mobil ge teh boga ngan edas. Mobil teh bulukan teh dipapake. Aya ajengan cik atuh cenah ye abdi bade jarah punten lah gaduh mobil meureun tah cenah. Aduh punten gilindingna teh aya hiji tuh. Mung mere we eta mah. Itu rezeki loba tapi geus katewak ku awon. Jika urang muludan sugana tuh minyak kelapa gitu loh di dinya. Aduh punten, tegaduh acis. Padahal seueur rezeki kasayan mah beunghar aya, tapi geus kakontaminasi ku awon ulu. Tah ngadoadeun kelah rebonya. Tah kitu mangga mah urang eta mah sakedike. Ieu nya naon namina teh ngemut-ngemut. Jeung ngetes abdi ngocoblak ti malam hiji duikeun ka ungi. Ngamakeun 10 Muharram alhamdulillah geuninnya diaramalkeun alhamdulillah. Iya alhamdulillah teh budak hungkul geuningan alhamdulillah. Itu itunya alhamdulillah ayeuna etang-etang ngodoan ieu aya susu kamari abdi teh kedana mah malam 10 aku muntos dongengkeun ti Sayyid Muhammad ya etana tayeuna ngadamel ieu susu sakedik nyalam anu bade mah nu hoyong nya we mah maksa menajan rarawas oge kieu sakedik ewang nu tos doaan nya sakaradik ewang aya 2 teko isi 1 teko pambeget 1 teko ieu susu